Aya naon jeung di mana kejadianna teh naon ya? Anak Karya mempersembahkan kamari nipu eta si Kurdi saha kape rek mana Ka warung palanya. adi heula geus sakadang aya pabejal Aya naon ieu teh gosip naon? ih apaan kamari ginian apa tuh si Kurdi erek nipu ka salaki urang Naon? agade motor salaki urang caritana ieu motorna dicokot deui Akan teh nu digadekeun teh salaki urang Kang Asep. oh ieu nya uyuhannya eta si Neng apa salaki si Neng nu anyar geuningan buukna pirang Oh, si Neng Gelis. Anu buukna beureum. oh geulis boga salaki tukang tipu coba kan geulis mah nyaanggeus we neangan atuh sugar daddy heuh keur usum ayeuna Euy. Ya Asep pedek dahar. atuh keun bae lapari Atuh anak poe heula. ngagosip heula Jadi andeuy nya. Heuh nya. aing teh rame si Ece eta mah nya mun urang geulis mah neangan we bae ka aki-aki pohang geus Naon didenge-denge teh asa ngagogoreng we salaki batur ieu teh. har ari heuh na teh apa kamari dek nipu salaki urang Heuh teu kudu kitu carana atuh ceuk kalakah we ditiung ai kana kagorengan nomor 1 ceuk mah. mah ieu Cing bener atuh. lamun eueuh kagorengan Lain mah kitu. diomongkeun nya ulah Akang ngomong ka itu ka dieu, ka itu ka dieu we. ka itu ka dieu ari heuh jeung nyana Omongkeun nu bener lain mah ka kieu wawaw ka itu ka dieu. ya nya atuh da ai teu wawaw mah teu rame di mana Ulah kitu atuh ngagogoreng we salaki batu. Teh ulah kitu kahayang mah. kumaha dari urusan duit mah sensitif Ah, untung teu salaki teu diserakeun ge geus era ku batu teh era lain kitu ceuk heula da can beres ieu teh. Kumaha era deh Aya naon jeung di mana kejadianna teh naon ya? heula lain geus ieu teh. Hampura nih. Kamu tuh bisa nyanung. Nah, satenya rabung teu kieu mah, lieur sugan mah. Hampura mah. Mager gede banget. Satya. nu dicanu satu nyamuk tepak tarangna geura ih oh siapa satu nyamuk geuli teuing nya nu oge